tah kieu barudak jadi resikona jadi tukang ngarantau teh kieu barudak tah ti mimiti gegero lanjut ngagodog cai lanjut deh ngeuman lauk anu jang diolah lanjut deh ayeuna kena perkejoan ye terus kena perolahan jadi daek teh daek jadi anak rantau mah kudu segala kusorangan barudak kami micen leho naon cenah Mang Eri jadi kana micen leho eta naon mah leho teh cenah Mang Eri eta anu bodas kentening da eta teh picen kusorangan barudak eueuh nu mantuan Mang micen ke deui lanjut deui kana pembahasan utama barudak jadi ayeuna teh mamang teh balik gawe ye tuh biasa balik gawe teh lah da lapar beuteung teh ngeunana diengke-engke da meureunana heueuh nya tanggeus lapar beuteung jadi cus langsung mamang teh langsung beberes kan. Jadi di pertama teh mamang teh di dieu teh gegero heula ye tuh satumbukan gegero ge tuh pokona mah balik teh lain leha-leha gogoleran pokona mah kieu tuh pokona mah cakak ciki we kieu dak satambruan tuh tingali kumahan ngeun oge gerohan ngeun ge pokona mah loba we da nya urut dahar sorangan sakitu kumaha mun sakeluarga nya dak euy tanpa dilila-lila di dia teh mamang teh langsung we gercep di kumahan pokona mah cing bersih pokona mah da ayeuna jadi ai non teh kebersihan teh sebagian dari iman lin barudak kitu lin kitunya pokona teh nya heueuh mun teu salah mah kitu dadak kitu lah pokona mah ayeuna mamang mah rek fokus lah we kumaha kana gegero ieu tuh tempo pokona mah lain euy di dieu nu nonton aya anak rantau teh sarua jeung urang euy arek nanya nah marane sarua teu kieu kos urang tuh segala dipegawe ku sorangan nah meuli wae barudak tadi dia teh sabenerna mah geus beres tuh cus barudak pokona mah lah anu sarua jeung mamang di komennya barudak di dia mamang langsung beberes tadi simpen pokoknya mah dirapi-rapikeun aku mamang teh tadi nu ieu dituna di dia nu ieu dituna di dia tah ayeuna teh langsung mamang teh areng ngawadahan cai ye barudak tuh jang naon cenah Mang Eri ngawadahan cai nya teh mamang teh jang naon jang inumeun barudak pan mamang mah teu meuli jadi mamang mah ngagodogu sorangan tadi dia lanjut mamang teh ngawadahan kejo sesa barudak langsung dikeuman ku mamang teh da meh engke teh pas di kumah teh genah cuma mamang teh tadi di langsung mamang teh lanjut deui ngejo barudak ya jadi saya teh saeutik jadi mamang masuk sakalian namun nyangu teh sakali nyangu sok 3 kali endahar barudak cerek langsung mamang teh di dieu teh diasakan da upek teh di dieu teh sagolak eta nama cai nama da ku mamang teh dipersingkat tuh bisi lila teh lanjut di dieu teh mamang teh bebersih ieu tah naon teh jang bumbuna barudak tah itu bawang beureum bawang bodas pokona sagarupana di dieu lanjut mamang langsung nyokot laukna barudak dikeuman heula da dicokot tina kulkas dalam mun dikeuman mah nya eta sok teu arek iraha ngasakanana lamun teu dikeuman heula mah nya eta sok tara langke lamun dikeuman mah jadi dijamret di teh da tuh hararese pararage pokona mah kitu lah pokona mah tadi dia teh langsung ku mamang teh dijebur eta ku mamang teh cayan tah di dieu